nahsurum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, jami'an kabeh, jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun. Ai nu kataklif teh hiji golongan manusia, dua golongan jin. Kataklif matak di Mekah aya masjid jin ge. Ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh. Sampaikeun tah aya masjid jin. Mantak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin. Aya eta di dinya tan. Mantak sing hade di dinya mah. Sing hade. Masih kene loba eta jin di dinya. Bareng aya nu ti Bandung jinna. Di tempat Neglang jin lah. Tanyaan gue orang itu mana ya jin melulu ya. Nu teh ti Cilongok doang. Sepi. Ti Cikupa loba bojong kang loba na. Boy, jin bojong datang ka dieu. Masjid jin. Jadi kabeh yang dikumpulkan baik manusia maupun jin. Sedangkan di kalangan manusia anu kafir anu mukmin, jin anu kafir anu mukmin. Ketika aya anu kafir anu dahsyat kekafiranana aya anu biasa-biasa bae. Kitu kene nu mukmin, aya anu sekedar iman doang, tapi maksiat aya anu memang sejati imanna. Kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia. Diudangkeun ku Gusti Allah, mimiti ditiup. Kabeh nagaruling nguguling pangkal. Gunung-gunung anu laluhur, gedong-gedong, laut kabeh rata. Setelah rata, tiup deui, boom, hujan cai mani, tak 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 tak. Maruncullah manusia di berbagai kuburan. Kabeh ku malaikat. Kamasya mauqif ngaranna. Di mana eta teh letakna munkuari diperkirakan hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh anu asim wabah dikiring kabeh jin kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh. Wari urang teu bisa neuleuh ka jin, jin neuleuh ka urang. Engke mah urang bisa neuleuh ka jin, jin teu bisa neuleuh ka urang. Dibalik. Tapi moal kaliru kos kuari bae, kuari jin teh pamaliru kuari jin teh. Milu ngaji teh jin teh. Ulah disangka jelema kabeh. Parangsana. Kan ngarupa bae ngarupa Haji Udin, Haji Opik, nu ngarupa Haji Arif. Jin eta di dinya nangkot bade luhur budak. Kitu. Jadi ngilu di luhur budak nya nah. Ye, beberu ngadengekeun. Bari geus ribet teh jin teh. Sia keur ngomongkeun aing jin teh. Aja lamun aja lu ada ditumpakanana Bambang. Ye, tiupan ceulina. Nundutan. Katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin. Tunda benua anu lima di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh jin makan di luar. Jin mah di luar benua aya. Jin mah ieu. Komo malaikat mata manggeus. Malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya tah kabuna. Silih ganti ke asal maghrib nu ieu turun ieu naik ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalaga di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat matak urang lamun hadiah teh
wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung Qaf datang ka gunung Qaf emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok menyebutkan min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan, Libanon. Aya nu setahun sekali, aya nu sebulan sekali, anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna. Tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah. Dilangsungkeun ke ka Gunung Qaf. Surtilan-surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul ke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya sobrosia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah didinya bae atuh sia pamau bodoh los kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal min musyarikina ila magharibina min ila qafin ila min qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh ngana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya teu nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya nah satu ketika kapanggihlah jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cek waliullah di peta mah hanya Asia Amerika gitu Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ieu dibejakeun ieu adalah Qaf tempat naon tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok ulah bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsungnya nasub Islam tidinya balik brai deui nyebrang deui brai hasil riset penelitiannya akhirnya masuk Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik urang orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti masuk Islam jadi hidayah teh macam-macam ya nu di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah di berantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultananana mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nya istikharah geus teu mampu neruskeun tilep kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan anak ilmu hiberna bae ge sok dicaritakeun kuari geus seueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna eta lah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia ieu kula geus siapa dia nyaon tengah aing dia umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho masih nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hirup kan mah nyaho lamun sia hayang cara aing gade paling di pandian tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang namana ulah nyaritakeun pang-pang yo calu tak sia ka guru aduh wakara jasa bunggal daerah encan urang ka ditu ka Sumatera bahaleuy dahsyat teh ka Sumatera
Maung bisa ditaklukkan, gajah bisa ditaklukkan, buaya bisa ditaklukkan. Ilmu Sumatera kan, Lampung. Maka ketua suku, kepala suku kesambarangan di Lampung teh. Mentak timbul tulale gajah pakai cangklong. Eta kesambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar. Cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah, nu naklukeun maung, singa dan lain sebagainya. Lempang deui urang ka ditu ke Palembang. Geus sarua kepala suku kan leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung. Sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung. Lompat deui urang ke Kalimantan. Wah, leuwih dahsyat deui ditu. Numantak urang Maluku, urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta, ketua MPR, rajana ge kuat kaget. Wah kuat emang kumaha gitu. Ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut, kala luar ketua-ketua suku kepala suku ribut. Amerika ge sieun sebenarnya. Sionan anu jelema hiber di luhur ngew. Cek Amerika waduh, mesin apa itu ya? Bingung aja orang Maluku emang bisa hiber bisa. Ya Allah ya Rabbi. Itulah Indonesia, eta ilmu jin nu kasar itu. Ilmu jin aya di dieu. Nah, lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu, oh hambalaya. Di kematan setan teh ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Setanlah jadi kepalana seri setan. Seri juri, seri jin. Dipermainkeun ku aing sia. Sakalinya nu lurus, dua kali ka ditu ngaco. Itulah tiba heula setan hayang menguasai. Lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin, ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh kuari mah alat-alatna. Naon di antara alat-alatna? Tah meuli apel jin aya bahasana, jeruk jin ka dituna, anggur jin ka dituna. Ayo segala jin petakeun ku sia. Tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacoel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah